Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Wa aidon barina deui idza lam yakun di mana-mana teu kabuktian Allah eta mutakaliman anu ngadawuh lakana tah yakin bukti Allah eta akhrosa pireuk Allah. Eta akhrosa anu pireuk wa huwa sareng ari itu akhros eta naqsun kurang wa naqsu sareng ari kakurangan alih ka Allah eta muhalun muhal fasabata mangka tetep non nakiduhu lalawanana itu akhros wa huwa sareng ari itu nakidu eta al kalamu kalam wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah non al kalamu sifat kalam istahala tah mustahil alih ka Gusti Allah non al khirsu pireuk wa majeng perkara fi ma'nahu anu tetep dina maknana itu akhros fi ma'nahu eta tetep dina makna itu akhros al bukmu ari sifat bukmu alladzi anu huwa itu ladzi eta didul kalami lalawanana sifat kalam asifatu ari sifat arabi'ata asyara anu ka 14 al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta kaunuhu ta'ala kabuktianna Allah eta qadiron anu kawasa wa huwa sana itu qadir eta sifatun sifat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa azali mughayaratun anu ngabedaan bil qudrati kana sifat kudrat lakinnaha tetapi na ari itu sifat kudrat kaunuhu qadiron eta lazimatan anu ngamistikeun lil kudrati kana kudrat wa huwa sareng ari itu kudrat eta amrun perkara i'tibariun anu bangsa bahasa lesa anu henteu lahu eta tetepikeun kudrat non tahakkukun kanyataan fi khariji dina buktina al ayani anu katingali wala fi kharijil adhani jeung henteu dina kanyataana anu bangsa hate bal lahu balik eta tetep pikeun kudrat tahakkukun ari nyata fi nafsihi dina zatna itu kudrat fi zihni dina hate faqat tungkul falesa mangga henteu itu kudrat eta halan tingkah li anal haqqo karna sanya anu hak annahu sanyana eta annahu sanyana itu kudrat eta la hala henteu aya tingkah eta tetep aya wasitota tegasna henteu aya pelantara eta tetep bainal wujudi di antarana aya wal adami jeung teu aya jeung eueuh wal farqu jeung ari perbedaanna bainal hali di antara tingkah alal qauli netepan kana kaul bihi kalawan itu hal wa bainal amri jeung di antarana perkara al i'tibari anu bangsa i'tibar eta annal hala sanyana tingkah lahu eta tetepikeun hal tahakkukun ari aya nyata fil khariji dina buktina ani zihni tina hate wal amru jeung ari perkara al i'tibariyu anu bangsa i'tibar lahu eta tetepikeun amrul i'tibar tahakkukun ari nyata fi zihni dina hate fi nafsihi dina zatna itu amrun wa dalil jeung ari dalilna ala subuti kaunihi netepan kana tetep buktina Allah ta'ala barih mahlur Allah eta qadiron anu kawasa huwa eta ari tu dalil eta dalil ala subutil kudrati netepan tumetepna sifat kudrat wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon kaunuhu buktina Allah eta qadiron anu qadir
kawasa. Istahala tah mustahil alaihi ka Gusti Allah non kaunuhu ta'ala buktina Allah eta ajizan anu apes alladzi anu huwa aritul ladzi eta didu kaunihi lalawana buktina Allah eta qadiron anu kawasa. As-sifatu ari sifat al-khamisata asyarata anu ka-15 eta kaunuhu ta'ala kabuktina Allah muridan eta anu ngersa eta anu ngersakeun wa huwa ari itu muridan eta sifatun sifat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa azali mughayyaratun anu ngabedaan il irodati kana sifat irodat lakinaha tetapina ari itu muridan eta lazimatun anu misti laha kana itu sifat irodat wa huwa sareng ari itu muridan eta amrun perkara iktibariun anu bangsa iktibar lesan teu lahu karena pikeun itu amrun lahu eta tetep pikeun amrun tahakukun ari nyata fil khariji dina buktina bal fi nafsihi balik dina zatna itu amrun fi dhihni dina hate fakot hungkul wa dalil jeung ari dalilna ala subuti kaunihi netepan tumetepna buktina Allah ta'ala bari mahlur Allah muridan eta anu ngersakeun huwa eta ari tu dalil eta dalil alal irodati netepan kana irodat wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah non kaunuhu buktina Allah muridan eta anu ngersakeun istahala tah mustahil alaihi ka Gusti Allah non kaunuhu buktina Allah eta mukrihan atau mukrohan eta anu kapaksa alladzi anu huwa anu ari tu ladzi eta didu kaunihi lalawana buktina Allah ta'ala bari mahlur Allah muridan eta anu ngersakeun as-sifatu ari sifat asadisata asyarata anu ka-16 al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala kaunuhu ta'ala eta buktina Allah ta'ala eta aliman anu uninga wa huwa sareng itu aliman eta sifatun sifat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa azali mughayyaratun anu ngabedaan lil ilmi kana ilmu lakinnaha tatapina ari itu sifat lazimatun anu misti lahu kana itu ilmi eta amrun perkara i'tibariun anu bangsa i'tibar lesan teu lahu eta tetep pikeun itu aliman sifat aliman tahakukun ari nyata illa fi nafsihi kajaba dina zatna itu aliman fakot tungkul wa dalilu sareng ari dalilna alaihi kana itu sifat aliman huwa ari itu sifat eta ad-dalilu dalil alal ilmi netepan kana sifat ilmu wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala non kaunuhu buktina Allah eta aliman anu uninga anu maha uninga istahala tah mustahil alaihi ka Gusti Allah non kaunuhu buktina Allah eta jahilan anu bodoh alladzi anu huwa artu ladzi eta didu kaunihi lalawana sifat eta didu kaunihi lalawana buktina Allah eta aliman anu uninga asifatu ari sifat asabi'ata asyarata asabi'ata asyaro anu ka 17 al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta kaunuhu buktina Allah eta hayyan anu hirup wa huwa ari itu kaunu hayyan eta sifatun sifat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa azali mughayyaratun anu ngabedaan lil hayati kana hayat lakinnaha tatapina itu hayat tatapina itu hayyan lazimatun eta anu misti lahu kana itu hayyan wa huwa sareng itu hayyan eta amrun perkara i'tibariun anu bangsa i'tibar lahu eta tapikeun hayyan tahakukun ari nyata fi nafsihi dina zatna itu hayyan faqat hungkul wa dalilu sareng ari dalilna alaihi kana sifat
eta huwa ari tu dalil eta dalilul hayati sifat eta dalil hayati dalilna hayat hirup wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ta'ala ka Allah ta'ala naon kaunuhu buktina Allah eta hayyan anu maha hirup istahala tah mustahil alih ka Allah naon kaunuhu buktina Allah eta mayitan anu maut alladzi anu huwa anu ari tu ladzi eta didu kaunihi lalawanan buktina Allah eta hayyan anu hirup asifatu ari sifat asaminatu anu ka asaminata asyarota anu ka 18 al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Allah ta'ala eta kaunuhu ta'ala buktina Allah eta mayitan muta mu non jelas tulisanna eta mumayyian atau mumayyitan eta teh mumayyian eta sami'an anu ngadangu wa huwa sar itu sami'an eta sifatun sifat azaliyatun anu bangsa azali mughayyarun anu ngabedaan lis samai kana ngadangu lakinnaha tatapina ari itu sifat eta lazimatun anu misti lahu kana itu sami' wa huwa sar itu sami'an eta amrun perkara i'tibariun anu bangsa i'tibar lesa lain lahu eta tetep pikeun itu sami'an non tahakkukun nyata ila fi nafsihi kajaba dina zatna itu sami'an wa dalilu syar'a dalilna alaiha kana itu sifat huwa ari itu dalil huwa eta ari itu dalil eta ad-dalil dalil ala sam'i netepan kana sifat sama wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ta'ala ka Allah ta'ala non kaunuhu buktina itu Allah eta sami'an anu ngadangu istahlatah mustahil alih ka Allah non kaunuhu buktina Allah eta asoma anu torek alladzi anu huwa itu ladzi eta didu kaunihi lalawanana buktina Allah eta sami'an anu ngadangu asifatu ari sifat at-tasi'ata asyarata anu ka 18 al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Allah ta'ala kaunuhu eta buktina Allah ta'ala bari malu Allah eta basiron sifat anu maha ningali wa huwa sareng itu basir eta sifatun sifat lahu ta'ala ka Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa azali mughayaratun anu ngabedaan lil basori kana sifat basor lakinnaha tetapi ari itu basor basiron lazimatun eta anu tumetep lahu kana itu basir kana itu basor walaha sar eta tetep bikeun sifat tahakkukun ari nyata fi nafsihi dina zatna itu sifat faqat tungkul wa daliluha sareng ari dalilna sifat huwa ari itu dalil eta dalilul basori dalilna sifat basor wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ta'ala ku Allah ta'ala non kaunuhu buktina Allah eta basiron anu maha ningali istahlatah mustahil alaihi ka Allah ta'ala barimul Allah non kaunuhu buktina Allah eta a'ma anu lolong alladzi anu huwa itu ladzi eta didu kaunihi lalawanana buktina Allah basiron eta anu maha ningali asifatu ari sifat al mutammimatu anu nyampurnakeun lil asyrina kana sifat anu ka-20 kaunuhu ta'ala eta buktina Allah ta'ala eta mutakaliman sifat mutakaliman ngadawuh wa huwa syara itu mutakaliman eta sifatun sifat lahu ta'ala ka Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa azali wa ghayyaratun anu ngabedaan lil kalami kana sifat kalam lakinnaha tetapi na itu sifat eta lazimatun anu misti lahu kana itu kalam fayal jamu tahmisti min qiyamil kalami tina ngadegna kalam
bidzatihi dina zatna Allah ta'ala bari malul Allah non kaunuhu buktina Allah ta'ala bari malul Allah eta mutakaliman anu maha ngadawuh walaysa jeung henteu lahu eta tetepikeun itu sifat mutakaliman non tahakukun nyata illa fi nafsihi kajaba dina zatna itu mutakaliman faqat tungkul wa dalilu sareng dalilna alaihi kana itu sifat mutakaliman huwa eta aritu dalil eta adalu dalil al kalami netepan kana sifat kalam fala yutilu mangka moal manjangkeun kami bizikrihi kalawan nyaritakeunana itu dalil wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ta'ala ka Allah ta'ala non kaunuhu buktina Allah eta mutakaliman anu maha ngadawuh istahala tah mustahil alih ka Gusti Allah non kaunuhu buktina Allah eta akhrosun eta akhrosa anu pir wa majeng perkara fi maknahu anu tetep samakna dina itu akhros alladzi anu huwa anu aritu ladzi eta didu kaunihi ta'ala lalawanan buktina Allah ta'ala eta mutakaliman anu ngadawuh hadza ari ieu eta bayanu ma penjelasana perkara hadza sareng ari ieu madkur eta bayanu ma penjelasana perkara yajibu anu wajib wa ma yajibu anu wajib itu emak wa majeng perkara yastahilu anu mustahil itu emak fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa huwa sareng itu ma yajibu wa ma yastahilu eta arbauna 40 naonana sifatan sifatna sabitatan anu tetep bidalil kalawan dalil al qat'i anu bangsa qat'i wa kullu dalilin sareng ari saban-saban dalil min dalili sifatil wajibati tina dalil pirang-pirang sifat anu wajib yungfi anu nganapikeun itu kullun didoma kana lalawana perkara asbata anu geus netepkeun kana itu dalil